jalan anu candi aspal, karingul ku babatuan, mengkoka jalan jajahan, prasna kapi lemburan. Semangat beki nambahan, katinggati kajauhan, manehna mapagugupan. Dina hiji wanci aya hiji sakola nu moal deui bakal ngalaksanakeun ujian nasional. Kacaritakeun aya hiji muridna nu namina Munding Layadikusuma. Munding teh murid biasa jiga murid nu lainna, ngan manehna teh mangrupa putra ti guru di sakolana, nyaeta Ibu Nyimas Fatmawati. Dina hiji poe indung Munding nyarita yen anjeunna ngimpi dina mimpina teh indung ningali yen Munding bakal sukses ngalaksanakeun ujian nasional. Tapi syaratna manehna kudu ngelekeun genep guriang nu aya di kahirupanana. Naon, Mak? Kieu Jang, penting teh emang ngimpi. Oh, mimpi naon, Mak teh? Tong jongki deui. Matakna tong ngadrakor wae, Mak. Serius ieu teh. Oh, nya Mak sok mimpi naon, Mak teh? Jadi kieu, penting teh emang ngimpi yen nilai anjeun teh panggedena sanasional. Nya amin atuh mah kitu mah. Nya emang ge ngaaminkeun, tapi dina ngimpi emah teh maneh kudu ngaelehkeun genep guriang nu aya dina kahirupan. Oh, kudu ngelekeun genep buriang emang kudu sukses UN teh. Saatos manehna nguping eta carita ti indungna, Munding teh neang naon anu dimaksud ku eta mimpi teh. Manehna neangan harti mimpi ti bah Google, tapi teu aya anu sasiwa jeung mimpi indungna. Munding ngarasa putus asa, padahal ujian nasional teh geus kedeung deui. Di sakola, ibu kantin nyaeta Bingi Pohaci nyamperkeun Munding. Tuluy manehnya nyarita yen genep guriang eta teh aya di sabudeureun manehna. Genep guriang eta teh ngabogaan sifat sewang-sewangan, aya kabodohan, pamalesan, babaturan pangaruh buruk, teknologi, bucin, jeung kabutuhan duit. Bi deui atuh nagih hutang sebak mah. Lain eta ya ngana buka mawati. Oh, nah bibi jadi apa pas walan mimpi nu abi? Da mulai ku hidupnya aya genep guriang sisi hidup. Hidup kudu bisa nyalahkeun genep guriang eta. Genep guriang eta teh beda-beda sifatna, aya kebodohan, aya pemalasan, aya pengaruh buruk, aya teknologi, aya bucin, aya duit. Munding anu ngadenge eta carita ti Bingi Pohaci ngarasa bagja. Soalna manehna geus manggih harti tina ngimpi indungna. Oh, jadi harti mimpi mate gitu. Berarti orang teh kudu ngalawan genep guriang anu ngabogaan sifat eta mun rek jadi juara umum jiga dina mimpi nama. Tapi kumaha cara ngalawana? Oh, tanyakeun we carana ka Biah Pohaci. Munding luak lieu ka ditu ka dieu. Neangan Bingi Pohaci. Kamana si Tapi Bingi Pohaci jual geus ngaleungit teuing ka mana. Kemana si Bibi? Bawa tarik jurig. Akhirna Munding ngamimitian usahana jang minuhan cara sukses UN anu jiga dina ngimpi indungna. Oge carita Bingi Pohaci. Sebeurang budak teh mau sakola kitu. Munding. Udang sakola. Munding. Di hese na udangkeun teh. Si Abah mah ada mere ngaran budak teh bet Munding, jadi sare wae jiga Munding. Tadi nama adek dibere ngaran teh Boy, ngarah jago bahasa Inggris. Geus kade mah. Mending tingali keneh hujan mending sare deui 5 menit mah. Sare deui nya.
ningali hujan mending sare acan di jalan mah acan kayak di sekolah barase baju becek di jalanna mending tong sekolahnya geus tong sekolah we nya sare we. Ada ruas pisan. Banyak teh aya munding dinu tembok. Tadi nadek pirakeun ka YouTube. Akhirna munding bisa ngalawan rasa malesna. Culuy, manehna siap-siap indit ka sakola. Tapi di jalan manehna panggih jeung baturana Epul. Munding nyamperkeun Epul. Ka mana? Iya balik ke kelas lah. Naon ke kelas? Diajar atuh. Pika orang kabeh sih enak pelajaranna. Wah, pelajaran naon wae? Coba nih ka kantin we yuk. Ayo tuh, sekalian sarapan. Lapar kan? Kakak. Kamu lah. Abi teh lah nya. Nya sama. Dulu balik ke kantin lah. Kita nggak tuh kita balik lagi. Lapar atuh. Ayo orang ke kelas ngilu atau pegat. Nya ayo dulu. Sajolna di sekolah, Munding jeung Dewi Kinawati init ka kelasna sewang-sewangan. Pelajaran di kelas Munding dimimitian. Guruna masihan tugas sungkul kusabab aya urusan. Duh, kumaha sih ya tugas teh teu ngararti kieu? Mending mana mah kumaha sih guru kenarangkeun ge nurutan wae tuh tingali soalna ge sepisan. Nya euy, teuing ge isina naon nya? Anu diajarkeun teh nilai A. Nah, ieu dititah neangan akar terus hasilna kudu pecahan. Tuluy hasilna ge kudu min. Aya ieu abdi nu bodoh atau kumaha nya? Eta mah maneh we ning nu bodoh jiga paribasa otak maneh mah emang otak munding dek diajar sakumaha ge moal narep. Geus teu kudu mikiran di tugas, lieur. Ayo orang pusrek. Lain aya tugasnya. Gampang eta mah sakit cepet guru ieu urang boga heroannya. Wah, mana cik? Tuh tempo tuh. Nya. Sok ayo guru, paitkeun HP-na. Ayo, Di. Geus login can? Urang guys. Urang rek make ieu Make naon? men. Sok urang assassin. Sok. Sok. Masuk can? Geus. Urang luhur nya. Urang mid Di. Sok. Kade-kade eta turet mah jaga. Duh, beak kuota euy. Nah bisa. Oh, mana teh lain tadi teh ku indung mana teh dibere duitnya, nya mere SPP, pake we heula padahal mah. Oh, nya aya duit bayaran. Tapi kumaha ke mun ditanya ku emak? Da rezeki mah mau ka mana tuh kege pasti aya rezekina deui kagantian. Ayo we mending ka kantin meuli kuota. Ayo tuh. Ayo. Munding anu kagoda ku meuli kuota jang game akhirna kapoekan. Manehna make duit bayaran keur meuli kuota. Padahal indungna teh geus dicukup-cukupkeun jang itu ieu. Jadi duit indungna teh pas-pasan pisan. Balik sekolah, Munding aya kerja kelompok. Tapi manehna bingung soalnya Dewi Kinawati ngajak Ulin balik di sekolah. Aya Dewi. Di. Ending. Kak Abi mau nanya gitu. Muka dirinya mah bucin wae. Ayo dah, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Adi nu mangrupa sobat mending ternyata resep ka Dewi Kinawati.
Cek bipohaci teh salah sahiji syarat aya bucin. Bahwa maksudna teh abdi kudu pegat kitu jeung Dewi Kinawati. Munding, mana teh tega pisannya kasih Dewi Kinawati. Anjeun teh geus babarengan ti lila, geus ngadepan suka duka babarengan. Diajarna urusan kadua ka hiji mah cinta. Ngadang neang ilmu mah lainna salah. Ieu engke lamun misalna abdi jodoh jeung Dewi Kinawati, emangna daek manehna dibere dahar saukur cinta. Sok moal bisa ngapohokeun raraina Dewi Kinawati lain saukur geulis, bager oge, terus narima anjeun teh saayana lain diaya-aya. Abdi mah lain bade mohokeun Dewi Kinawati ngan urang doaan mere jarak kanggo fokus UN. Moal bisa fokus mun anjeun kene inget raraina Dewi Kinawati, moal bisa. Kumaha ngarah rarai Dewi Kinawati teh teu ngaganggu pikiran abdi. Abdi apal, mending ayeuna ku hidup bayangkeun Dewi Kinawati teh ujug-ujug jadi pikasieun. Astagfirullah. Bismillah ayat kursi. Astagfirullah emangna abi jurig. Lain kitu beca. Naon, amat tega ka abi teh jahat. Lain kitu, abi bade fokus UN heula mawa ka ulin. Soalna abi bade ngujudkeun mimpi si emak. Ya tuh munding aibu kitu nama abdi siap ngantesan munding abdi mah bisa sanggup doa ya munding moena lancar moena halus It's over, so baby goodbye. Akhirna Munding jeung Dewi Kinawati mutuskeun ngajadah hubunganna nepi ka UN beres. Awalna Munding sedih, tapi kata-kata Dewi Kinawati jadi cambuk sumanget keur manehna. Dewi teh cicing sorangan di hareupeun kelas. Manehna sedih hubunganana dijedah ku si Munding. Tuluy adi ujuk-ujuk nyamperkeun ngahibur Dewi Kinawati. Munding anu ningali Adi ngadeukeutan Dewi kasulut emosi, tuluy manehna nyamperkeun Adi sabalikna ti sakola. Buka helmna. Mana ya mane? Nah, maksudna ngadeukeutan Dewi. Mane sana si Dewi? Urang kabogona. Lain anggeus putus? Mane teh lain anggeus putus jeung si Dewi? Banjir nih, kese di ketewina. Itu tinggal sih. Saya apa sih Munding? Munding? Jika budak lagi wae. Tadi nangis putus jeung si Dewi. Munding. Dewi. Woi, si Munding jol, keur di motor jol nonjok. Budak lagi wae. Jadi Bentar ya. geus sorenya. Ayo mendingan balik we. Ayo. Munding sukses ngalehkeun 5 guriang di kahirupanana.
tapi anjana poho aya hiji guriang anu sukses ngajebak manehna. Nyaeta guriang duit. Munding geus diajar bebeakan ngerjakeun tugas itu ieu, tapi pas UN geus deukeut aya pengumuman yen mun rek ngilu UN kudu lunasan bayaran. Munding kaingetan yen manehna geus make eta duit keur meuli kuota harita. Munding kesang tiis jabaning indungna ngomong geus tenang kusabab geus mayar bayaran. Mun acan ayeuna teh indungna keur eueuh duit. Munding anu lieur mikiran kumaha carana mayar duit bayaran cicing di kantin. Jol bipohaci nyamperkeun manehna. Munding. Nya bi tong pudungan juga bagi gitu atuh bi calik bi aya naon bi Ya duit keur mana bisa ngilu UN. ya Allah alhamdulillah bi pohaci teh baget pisannya hutang sebakal begitu lunas ya Iya. Yo, hutang sebelah. nya heureuy bi Ya. Tadi dah. wah bi pohaci aduh alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu, punten abi telat. Sok, lebat. Kita tasnya diharet kan? Emang hilang. Ya soalnya Nuhun. Sok kerjakannya. Mana liar kieunya. Bu, abi atas bu. Oh, atas. Nya. Kembalikan deh, ambil atasnya. Pintar teh kartu. Nyali atuh. Nyali tuh. Nu lainnya fokus. Dulu. Abi diam di sini bu. Cicing di sini. Tungguan antosan di luar. Oh nya tuh bu. Dewi. Dewi. Ada itu. Dewi fokus. Ya bu. Akhirnya mending tiasa ngilu UN. Anu leuwih hadena pas pengumuman nilai UN, mending laya di kusuma nilainya jadi pang gede-gedena sanasional. Manehna nu usaha bebeakan ngalawan guriang anu sabenerna sifat nu aya di dirina sarangan. Hasil mah moal ngahianatan usaha. Mending sadar usaha manehna teu sia-sia. Di Ampura di ngebahas eta teh ya. Kurang ge hampurannya. aja. Terus itu orang sugan orang teh mana teh putus. Ternyata ngan beri kungkul. Oh, bae tenang Kurangnya. di. Kurang bisa nya. Ayo. Ayo nya di.
jeung budak sekolahan teh tamat. Aku nama mending akhirnya hidup bagja. Sareng jalani-jalani anu kumaha dipikanyerah. Manehna oge jadi bisa ngatur waktu. Iraha waktuna diajar, iraha waktuna ulin, iraha waktuna nyantai, jeung iraha waktuna kumpul jeung kulawargi, baturan, oge Dewi Kinawati. Mak, alhamdulillah Abi lulus UN yang paling tinggi nilainya Mak. Hah? Sing bener. Serius Mak, tingali. Gede pisan, Allah. Pinter Alhamdulillah, pisan Mak. budak emak. Ayeuna, emak. Ngimpi emak ka wujud oge. Alhamdulillah, emak gaduh hadiah. Hadiah naon Mak? Tapi kudu mengpeun heula. Halimah kieu we. Entah tuh kudu mengpeun heula tuh ngarah kejutan surprise gitu. Sok atuh. Tos. Serem, acan. Eta katingalikeun nentong. Tah. 1, 2, 3. Alhamdulillah Mak. Kunci naon ieu teh motor? Sepeda. Ah? Lain atuh, sanges pilih mana-mana sok. Mobil? Muhun. Astagfirullah, alhamdulillah. Mobil nu mananya? Nu itu Mak. Sok atuh dicobian. Beneran itu? Asli atuh, sok atuh cobian. Oh. Bisa. Kamu ngenahan mimpi Nabu Fatmawati. Nah, jadi bibi apa? Kang mimpi pasan. Kang. Jang. 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 Tentang sedak mah. Lain eta, ieu mah ngeunaan mimpi Nabu Fatmawati. Oh, nah bibi apa tentang pasalan mimpi? Kumaha atuh? Bi ke deui atuh. Nang di hutang seblak mah. Lain eta, ieu mah Bi ke deui atuh daging seblak mah. kita aya kebodohan, bucin. Jang. Jang. Ay, kamu kenapa, Mak? Si Alwin yang kamu ngeliat ke aku. Kayak dia tuh lagi utang seblak mah. Lain eta, ieu mah ngeunaan mimpi Nabu Fatmawati. Tuh kan kamu. Di sebetang seblak mah. Lain eta. Sebutan seblak. Nah, kemana si Bibi? Bawa tadi teh jurig. Jang. 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 Ngomong deh. Ya. Oh, udah mikir jangan lama-lama. Ih, si Tia kenapa? Tuh, siapa yang Maaf. Please deh. Oh no. Aya duit bayaran. Tapi engke kumaha mun ditanya kumaha? Tuh, kumaha sih tugasnya teu ngarep ti kieu? Mending eta mah maneh teh menurut Ay, saukur deui sungkul. Bager oke. Astagfirullah bismillah aya kursi.
Astagfirullah, bismillah ayat kursi. Astagfirullah, bismillah ayat kursi. Terina naon ayat kursi. Astagfirullah, mang nabi juri. Terus mun rek maya capek sih. Ca, Naon? Ama tega kami teh. Poho aing. Mending jadi teu among jeung abi teh. Astagfirullahaladzim. astagfirullah, bismillah ayat kursi. Emangna atuh. Atuh gak kuat. Naon sok. Emang tahu itu juga. Anu kudu sukses UN di Indonesia. Kunaon? Beca. Jangan Ya Allah, alhamdulillah. Aja. Ini semangat bisa. Nyabinya. Ya Allah. Penungan kita juga Ya Allah, alhamdulillah. Sudah luas. Mas lagi Tandil Kinawati, mana salah si Dewi? Ada tahu dia. Nah, tarik. Ya nanti hapusnya lama. Tutupin. Buka helmnya. Nona mana mending? Naon maksudnya mana ngadeketan Dewi Kinawati? Emang mana sana Dewi? Ah, Tidak gua. Maksud ai mana? buka helmnya. Mana sana si Dewi? Ah, Lila itu Lila. Iya langsung atuh mana? mimpi naon mah teh songjongki deui. Matakna tong ngadrakor wae, Mak. Serius ya teh. Oh iya, Mak. Kayak naon, Mak? Juga parung pemakan wae otak anjeun mah emang otak munding jadi kumaha diajar ge hese geus nih pemikiran itu gas lieur Nya eta mah manewe nu bodoh. Stop, senyum. Iya, aku udah gini dari tadi. Assalamualaikum.
Ah. Aduh, dia. Setting. Behind the scene.